Aing geus siap bae kuda-kuda pajarna nyerang. Jaku tilong teh jawara ka nu manehna bari jeung sapopoe teh hewa ka manehna. Barang dibuka panto, waalaikumsalam. Kabeneran kiai nandeg dahar cak kiai geus urang dahar lieu dahar diajak dahar ku kiai sieun dihareupeun kiai tungkulna rosa teuing lantaran kopiahna gede kopiahna murah kana sayu. Lajuna cak kiai teh kopiahna diangkat bae diangkat ku si jawara langsung dipake atuh bihun ngararacak ka beungeut. Jawara beres dahar ditanya cak kiai aya naon ieu kieu cenah kiai abdi teh boga anak rek nikah nu awewe alhamdulillah enjing bari ngariung hoyong di hadiran ku kiai pimpinkeun tawasul tuh eta tetesan altar tapak labet daripada dakwah para aulia di urang di Banten jawara ge ngariung bae perkara isuk penting aya naon urusan manehna tah. Ya Allah jawara urang mana cak kiai teh ieu minantu alhamdulillah tetangga kiai minantu ieu katilu kali mungguh nama 2 kali dilamar gagal jodoh urangnya mohon nu pertama tadina dilamar ku tukang ragaji teu jadi atuh anak ulan dibere mas kawin cenah senso embung laju nu terakhir dilamar ku tukang tahu bulat teu dibikeun pan kunaon atuh anak ulan digoreng dadakan. Laju ku hari mah pangtikakeun pangadirankeun insyaallah jol kiai anu ahli ibadah teh anu pinuh hatena ku zikir teh datang karompok eta si jelema datang maca la ilaha illallah datang maca ayat kursi sehingga boleh jadi santosna eta acara si jawara kenging topek ti Gusti Allah lantaran zikir nu dibaca ku ahli ibadah. Maka ieu teh dulu warisan para ulama salaf muludan model kosi ulah ditinggalkeun kamari katunda urang muludan ayeuna urang muludan semangat menggema demi mewujudkan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Guys alhamdulillah ya nu ngarora si ujang-ujang para santri nu karasep aya di payun bunga berarti kan ke urang lamun geus teu aya nu neruskeun muludan nu ieu leres teh ulah sampai kieu simkuring gaduh pangalaman diulem ka hiji tempat muludan acarana meriah tendana luar biasa tapi begitu ningali acara aya hanjakal dimulai MC sampai kanu ngadoa kabeh aki-aki MC aki-aki nu caramah iya nu caramah MC aki-aki nu tawasul nu macarawi nu ngadoa laju kula caramah terakhir atuh mik baseuh ku ciduh aki-aki tah ayeuna nu ngora ka mana sibuk kieu bae keur nyieun status nu keur senang nyieun status senang hulu botak seuri nyengir huntu ka mana-mana nu keur sedih diputus ku kabogohna nyieun status gambar sedih lope retak tengahna hulu botak ngaracak cai matana beak eueuh nu macarawi ya Allah eta nu tadi tah nu aki-aki teh macarawi sagala ku eueuh anu budak orang merengket kabeh ka tukang atuh kadenge depan lain deui aya nu geus kolot nu geus ompong nu geus kewoh Allahumma sholli wa sallim wa barik ngalaeh lah aing mah aya ngalaehan sagala ieu raun aki-aki laju beres ngadoa aki-aki narik marhaba bari jalan di dantihan teh kabayang kene bae wajaja lain kali qalbi Oraja dari kolbi wasbiran duna kona ampakan apa ya aduh ngadoa tas narik marhabat di tengah doa eta kene bae jelema mah atuh pan ngahegak tas marhabat ngadoa amin awalin akhirin Allahumma Muhammad
Mamat hajat. Mamat hajat. Cak nu digigir hajat naon si Mamat. Mamat hajat. Aksol goyot. Kang ngagoyot ka bawe tah ngadoa. Mana nu ngora? Coba lamun ngora macarawi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك. Lamun nu maca marhaba santri nu ngarorag budak nu kararasep nu gararaga Islam tambah kuat agama semakin kokoh insyaallah. Pemuda-pemuda pemuda harapan agama bangkitlah, jangan sampai terpuruk gara-gara hap. Kuari teh budak mora cerik lain hayang kitab lain hayang mondok hayang melihat di sekolah HP, di majlis, di masjid, di musola, di kuburan. Jak beja kuari mah setan ge main HP di lur kuburan, barang ditanya kunaon main HP di lur kuburan, di jero eueuh sinyal. Beak kawe ku HP. Urang nu kolot ilu cenderung membohongi diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, lamun tiap tahun aya ibadah anu hukumna teh sunnah muakkadah mencit embe korban paling 5 juta gede. Urang ieu saumur ayeuna aya nu can korban 40 tahun hidup di dunia can korban, 50 tahun bahkan can korban. Aya ditanya, "Kak, can korban?" Ayeuna teu mampu. Ngabohongan awak. Ngomong korban teu mampu padahal embe anu harga akor jeung HP loba. HP maka beli tapi korban can pernah. Betul? Mana itu Kang Son? Tak efek turun. Efeknya turun, triple naik, efek turun, triple naik, volume naik. Oke? Coba. Ayo. Woi. HP 5 juta. Teu boga duit wani ngahutang. Tapi korban can pernah. Bas turun ka gede teuing. HP 4 juta. Jeung heureul ya. Tapi jariah ke masjid segede 4 juta can pernah, kamu sholat 4 juta can pernah, ngomongna teu mampu, ngabohongan awak sorangan. Aya meser HP 4 juta, jirona aya WA, aya Twitter, aya YouTube, aya Instagram, aya urang saha, pejabat lain, pengusaha lain, politikus lain. Cenah jeung incu neuk nelpon, aya sekadar nelpon mah HP nit bae. HP
jadul eta janda ngedul. Tapi lantaran kabawa beli 4 juta 5 juta tungtung nama orang ge sarua kabawa bawang geus kolot kudu namanya nyekel tasbih macana la ilaha illallah kabawa bawa kuari nyekel WA macana status lamun diturutkeun bae kurang kedeung deui bakal datang HP model anyar pasti nu aya di leungeun urang bakal hayang diganti nambah deui iraha urang ngaberesan kuburan betul hartina ngadang-dangan kuburan lain kuburan kurang geus digali urang hirup keneh nanaonan di tembok kurang wis lain di marmer kurang siapkeun bukan tah ngararepi kuburan teh mana ya pasantren keur dibangun hayang jariah eta nyiapkeun bangunan jeung kuburan mana ya masjid nu dibangun deuk jariah eta ngaran persiapan jeung kuburan jeung akhirat mana ya majelis nu dibangun urang mah kadang-kadang kieu lamun aya majelis dibangun aya masjid dibangun aya nu mentaan jariah di kantong aya duit 100.000 50.000 20.000 10.000 5.000 2.000 coba ka urang wae setengah ieu nu hadir kabehan eta nu kaluar sabaraha sabaraha kurang denge kula ieu lebah dieu nu budak sabaraha bagus 2.000 ngeusi pulsa 2.000 menang tante paket 2.000 bisa buka tante kunaon ngeusi pulsa mah paling leutik 7.000 anu boga duit 50.000 aya giliran jeung jariah 2.000 inna lillahi wa inna ilaihi boro-boro jariah ka masjid ka musholah jutaan mayar muludan ge aya nu teu lunas aya muana jelemana batak mudah-mudahan beres muludan urang dibere semangat ibadah amin dibere cinta akhirat amin ya rabbal dibere tambah keyakinan ke Allah amin urang kamari geus beak jelema tergeser keyakinan sieuna loba lain ka Allah sieun ka corona sasalaman tumunang rapet minantu jeung mitoha sasalaman doang Mike Tyson jeung Holyfield bener tak? Ka masjid make masker malaikat tetengeteun di sahadat cenah di karpet bisi aya coronaan ya Allah kamana aku idul iman atupan corona ge makhluk Allah moal bisa kukumaha tanpa seizin Gusti Allah sanajan aya kita corona di karpet urang tasbih mah corona ilu tasbih betul jelema ka masjid moal teh manehna junub jelema ka masjid salat moal teh teu boga wudu najan keur nya ge gering pasti tayamum najan nya ge ucai tayamum bersih zahir bersih batin piraku amat deuk salat ku Allah teu dijaga barisan teu meunang rapat kamari rame sampai di Tangerang aya hiji daerah ngomongna Jawa Haji Budoli diundang pengajian tadinya cak panitia kieu ngomong Jawa tuh Kang Haji premen ya atuh embuh premen kopi ku apa subus kieu lain ki barangnya maki ana pengumuman di masjidku salat Jumat ora oleh rapet-rapet ngerti ta ora ya lamun orang menang bae ya wis ya terus maksudnya ya sholatnya di konrenggang masjid cilik jamaah jaga jarak atau sholat tekang jaba terjemahkan tuh lah pengertinya masjid letik jamaah kita jaga jarak atau keluar sampai tekang kandang wedus jadi deh salat Jumat keluar mereka itu naik kandang embe ngampar didinya innalillahi wa inna ilaihi bahaya antai embe jeung karpet musolah terus akhirnya ke ngaji jadi dewek go ngida terus sikit terus ya orang ngantuk orang pengen ngopi orang lah iya sih orang kita mau pengen
Lah iya lah kopi ini. Heru di kopi nero. Woi bulak balik boy. Kopi ro aja kelalen. Woi lanang mah dolanan apa doyanan cuma roro doang lanang mah. Oh mun orang ngopi yang nyusu iku kun lanang. Wih sing orang arti menang. Akhirnya Kang Haji jadi deweke pas sholat dimulai ku udang. Akhirnya jamaah sing jaba mancing maning rapat maning barisan aneh. Lah iya. Terus jadi panitia ngomong, ya wes jamaah mancing rapat maning ora apa-apa. Coronanya lagi udan-udanan. Kos boga keyakinan ke Allah. Allah anu ngaraksa setiap jelema nu ta'aluk hatena ke Allah, nu iman ke Allah, nu yakin ke Allah. Ku Allah dibere urang pangraksa anu lamun dibaca urang bakal dijagaan langsung nu ngajagaan lain vaksin. Vaksin mah buatan Cina, naon buat jerona, tapi ayat Allah eta nu jadi penjaga urang nu ngajagaan malaikat-malaikat Allah subhanahu. Lanjut terus ora bosen ora lewis terusakan setitik maning ya. Poe Jumat jelema iman ku Allah bakal diraksa tina wabah bala bencana. Hiji tas Jumat teh uluk salam diuk masih diuk tahiyat akhir baca Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, An-Nas 7. Laju imam ngadoa, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalikan haramika wa bita'atikan masitika fadlika man siwak. Laju geus kitu, ilahilas dolil firdaus wala aqwa 'alan naril sadena fahabli tau wa birdunubi firuz zambil azimi ilahilas si ahla wala ala naril fahabli tau waghfir dhunubi fa innaka ghafirun. Ya Allah aya deui nu qomat naik kurang zuhur deui 4 rakaat sabab eta adat Jumat nu 40 teh kudu kamilun nu sah Fatihahna nu bagus Fatihahna nu sah jadi imam asana hese nyer nu 40 kumpul tuturkeun ulah mah urang zuhur tah jelema eta bakal diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aya hiji surat dina poe Jumat mun dibaca nu macana bakal dikelilingan awakna ku cahaya. Cahaya eta teh bakal ngajaga eta jelema. Lamun kurang diilustrasikan eta cahaya kan ngelilingan manehna tah. Mun datang bencana ka manehna deuk datang aya cahaya eta didepak ku cahaya ngancelang. Aya wabah nu turun dekna kana manehna digebuk ku cahaya mental wabah. Surat naon? Surat Kahfi nu dibaca poe Jumat eta bakal ngajagaan pembacana diraksa ku Allah dikelilingi ku cahaya tina eta surat Kahfi nu dibaca nu ngaraksana malaikat. Hei orang Islam jelema iman kembalikan keyakinan ka Gusti Allah, jangan sekedar prokes. Boleh kita waspada dengan prokes tapi ulah geser keyakinan urang ka Allah subhanahu. Masker bukan segala-galanya, senajan ditutupan pakai masker bisa bae virus lewat mata, betul-betul bisa bae lewat ceuli, bisa bae virus lewat nu saejeun lamun teu diraksa ku Allah mah sok bae rek prokes mah tapi keyakinan ulah geser. Allah nu ngajaga teu dijaga ku Allah neuk ditalian kabeh awak make lakban tetep wayah datang mah penyakit datang bae. Terus ya poe Jumat maca naon ge poe Jumat sakali deui nu bedas poe Jumat maca kurang bedas maca Kahfi pemuda Kahfi ulang ngalamun bae geus besi jangan terlalu dipikirkan masih banyak wanita yang lain.
lain dia cenah kieu ka haji kula boga kabogoh ieu sampai aya keseriusan dek nikah tapi beda keyakinan. Beda keyakinan kula yakin daek itu yakin embung. Tenang, laki-laki jangan menangis karena cinta, menangislah karena dosa. Begitu banyak wanita, jangan kau terpuruk karena seseorang yang menyakiti hatimu. Allah. Puasa tasbih, puasa 7 poe, baca idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa itna asyara warisan wa salasata asyara rajulan. Ambil sama dahnya. Atuh ngaji ambil kene geus puasa pelet atunya asap. Ulah poho poe Jumat maca kahfi. Bo. Heuy awewe. Tarengen teh. Dengein ya. Iya, kamu jangan lihat baju aja di gambar WA. Dengein ya. Oh iya. Beres tak. Tadi tak isuk-isuk. Jumat beres maca Yasin. Wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sampai terakhir surat Kahfi ahada dibaca bakal aman. Amin. Cak ibu-ibu Haji Pudali ai kami mah awewe baris bikang loba pagawean nya setea nyapu tea masak tea lamun cenah Kahfi maca Kahfi sampai anggeus meureun haribu. Hei awewe, hei bapak-bapak, minimal poe Jumat baca Kahfi di awal surat 10 ayat datang kana rosada. Nu yakin nu maca Kahfi poe Jumat bakal dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ge. Bedas ge. Sakali deui ge. Ya Rabbal Kahfi atawa rek sare mun hayang dijagaan ku Allah. Ya supaya ngaleungitkeun ka selain Allah ya vaksin virus segala masuk ngan geus Allah. Ai eta merek make hop ngan hate ulah sampai ulang taluk ka eta. Nekes. Bismillah 21. Kul hutilu tiup kadang palemen sakumaha Rasul ngajaran tiup kadang palemen eta kulhu. Wah tiup kali balurkeun ka sakujur awak dijaga ku Allah. Nu ngomongna lain si Haji Pudali Kanjeng Rasul urang bakal dijaga ku Allah rek sare maca kulhu 3 kali dibalurkeun ka awak urang. Tambah palak, tambah anas, tambah ayat kursi, tambah bismika Allahumma ya bismika amut. Bahkan cak guru orang akhir surat Kahfi lamun dibaca rek sare selain diraksa ti penting urang bakal dibere bedas hudang walaupun tas capek kaburu 2 rakaat mah lamun dawam tiap rek sare maca akhir surat Kahfi rek sare. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا
كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Nu maca surat eta di akhir surat Kahfi bakal dijaga ku Allah, maka kembalikan keyakinan ke Allah. Dulur-dulur, ayat Quran begitu hebat, ayat Quran begitu gagah, ayat Quran mengandung rahasia, mengandung hikmah, ayat sir dina setiap huruf, bahkan sirrul asrar, rahasia di atas rahasia. Urang teu nyaho tapi yakin mun maca Quran bakal dijaga ku Gusti. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Apaan Quran teh jadi syifa lima fis sudur. Quran teh jadi syifa lima fis sudur wa rahmatun jadi rahmat ka jelema nu di jero kubur. Nu maca Quran menang rahmat, anak maca abahna mana di jero kubur menang rahmat. Nu maca Quran aya penyakit hati, apapun penyakit hati ketika Quran dibaca penyakit itu akan terkuras lamun urang istiqomah maca Al-Qur'anul Karim. Lanjut terus ya. Sieun ka corona henteu ulah sieun betul kamari keur aya corona pertama abo Jakarta neukeun undang-undang teu kira-kira selama corona masih ada istri tidak boleh dibonceng oleh suami ku ojek menang. Bahkan selama corona, hari itu dijadikan undang-undang, selama corona suami istri tidak boleh berhubungan badan, bisa botak hulu urang ya. Pugu kami mah hiburan eta doang hiji-hiji na udah. Nyopanya. Sebab eta mah wayah kumaha ge haneut bae. Cicing mun santri moal paham moal. Ieu mah urusan mesmeo tenang ya. Kalaupun mau katanya hubungan badan boleh tapi jaga jarak. Kumaha? Hubungan badan jaga jarak. Emang muka kami sepanjang gantar gitu. Kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirayakan kurang hari lahirna. Ini perkara yang besar. Ulah dianggap leutik. Dulur simkuring bade ngadongeng anu waqiah nu nyata zaman ayeuna. Aya pamuda-pamuda slang. Nyawa ke slang? Alay. Awakna make tato, di dada gambar kekenceng. Di tonggongna sapu. Di cangkengna gambar dispenser. Ieu pemuda teh warteg sebenarnya budak ieu. Muludan budak-budak slang. Panitiana bertato, beranting, rambut lagi masya Allah. Koslana kapoe belum di tengah. Muludan datang panitia ke tokoh setempat ulama. Akhirnya minta diantar ku eta ulama teh ka imah hiji kiai nu bade ngeusi ceramah. Diantar ku eta kiai. Begitu pada pelaksanaannya mungkin di hati si kiai teh aing mah teu pantes diuk di dieu. Apana aing mah kiai, tah eta penyakit kiai tah. Sapira nu ngayakeun ge budak seleng, laju nu caramahna budak kamari sore, apang aing mah kolot, gares ku dia kolot tah. Heulaan aing akan uyahna, beakeun uyah tah hayo. Aing mapan kolot, aing mapan hebat, aing mapan tukang ibadah. Sapira nu ngayakeun ge si eta, sapira nu cara mana si eta.
keluar tengiring muludan dengan dalih dan alasan teu pantes aing mah ngahiji jeung nu kitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai maulid termasuk eta nu caramah teh naroseun tak ka budak panitia ai ajengan eta ka mana duka cenah teu aya ka mana gua tadi cenah ngomongna aya keperluan bios cak eta nu caramah teh isuk-isuk eta si kiai teh telepon nyiaran nu caramah nyiaran panitia minta hampura atas ketidakhadiran keluarga lokasi maulid. Kenapa? Sabab manehna dina sarena ngimpi aya lapangan hijau, di situ ada orang-orang tampan luar biasa, berimamah, bersorban, warasep, dua renteng, termasuk panitia mulut aya di dinya, termasuk nu aya eta acara, mubalikna, penceramahna, qorina, anu MC-na, kabeh aya di eta tempat bari iring-iringan para rasep. Manehna hayang ilu dijagaan, ulah ilu dia mah kunaon teu ilu muludan. Cerik manehna ya Allah ulah nempo panitiana ulah nempo nu caramahna tempo Rasulullah. Ketika umat Rasul memuji Rasulullah aras goyang malaikat datang rahmat turun bodoh amat jelema embung didatangan malaikat matak alhamdulillah di dieu mah alhamdulillah muludan meriah alhamdulillah. Rugi nu teu muludan teu bisa ilu barisan jeung nu karasep tentu eta teh jelema-jelema pilihan diebrehkeun ka eta jelema jamanana mah tukang ibadah ulah adigung dia lain jelemana deuleukan jeung rasulna mata alhamdulillah Banten number 1 di mana-mana jeung muludan moal aya nu menang ngalawan urang Banten alhamdulillahirabbil alamin. Ayu iring-iringan nyieun hancengan nyieun kakapalan nyieun kukudaan ayo teu salat los manehna hayu we hebat. Pos datang ka waas tengah subhanallah ieu tenda alabatan tenda panganten laju kula ieu diuk sorangan beuh baturan kan lamun aya nu baturan mah jadi panganten ya lantaran sorangan bae ieu mah kos panganten sunat jadina heuh nyilok ka kanan jamaah alhamdulillah ka kiri subhanallah ka hareup masyaallah kembang berbaris-baris korsina bagus mejana luar biasa cai aya 2 ai kue hiji aja heru mana heru es durian heru kabeh meriah ceria bunga ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad manusia anu bukan seperti kita lamun ibu-ibu ayeuna nu hadir ditaros baju budali bo oi awewe kadenge tante ieu belah dia kadenge neuk naros ka ibu-ibu bapak-bapak repeh pemuda repehnya ieu mah khusus wanita ibu lamun hamil nu gede naonna nu bedas jawab nu gede naonna calanana. Ai beuteung menek naon ditanya geus maklum sama. Di mana reuneuh gede beuteung ieu mah nu gede naonna calanana. Ai gajah nu gede naonna kandangna lain sukuna. Ibu lamun reuneuh nu gede calanana. Mun teu reuneuh make nomor 10 pas reuneuh mah nomor 35. Giliran si bayina keluar calanana bagus keneh dipake di hareupna di talian make karet. Pancena gede jalanana atupan beuteungna gede. Rasulullah ibunda Aminah ngandung Kangjeng Rasul patuangan Aminah hepek jiga nu teu hamil. Teu manggih jengkel, teu manggih enek, teu manggih ibu-ibu aya istilah ngandek mulai deh hararaseum. Nempo seuseun jengkel, nempo kumbaheun muambek. Nempo nu balahna, nempo duit mah jager si eta. Emang awe mah rata-rata jurik duit bener duit salaki nende duit di mana we kapanggih wae pulang nyolateun nende duit di kopiah we kanyahuan bae tah awewe ya Allah tak awewe hamil mulai nek kemana ya abah lewat di bae
da awewe nu keur hamil minyak bae minyak angin minyak telon minyak caplang popeh dideket-deketkeun enak tapi nyisi teh Aminah mantep kitu mungkin gede di bulan kandungan mungkin gede di beteng ibu nyisi teh Aminah mantep kitu ngalahir payah susah ibu penyakit hiji penyakit 1000 jadi hiji ngalahir teh penyakit 1000 jadi hiji bo ibu nyeri teu ngalahir kunaon reuneuh bae aya ngomong nyeri aya reuneuh unggal taun aya deui nu heran pas ya maongkoh jeung salaki reuneuh mah jojong terus cak manehna wajar pas saya ge luhurna handapna mah damai ngalahir nyeri komo can aya bidan baheula mah kuari mah pan rek lahiran suntik pel tas lahiran suntik pel teu barareuh baheula mah barareuh nya tas ngalahir barareuh palawangan urut keluar si bayi ngajer ndol segede cecendet tinggal rayot laju kudu marut jahe diparu di sopan laju dipopol kun plok ampun bener kan diuk punten sukuna kudu ngajojor bae lempang lamun miring satik menyon kena eta kasur hok bisi kotor digulungkeun pake nyanda ampar we dipalupuh sama pandan sama geus rombeng kajeun nu penting kasur aman bool mah kena hini selos zaman baheula bener bu salaki di kota nu nungkulan nu ngalahir mitoha nu awewe matana kurang deuleu lampuna kurang minyak lampuna lampu tempel wadah minyakna kaleng susu palitna topok di dapur wadah palitna tilas pentil gas tilas pentil sapeda waduh ngebeten-beten ngaheujeun ditempelan ku lampu tempel dicangan ku lampu tempel orok mata keluar liang irung be hararideung silalatu asup kabeh ke irung ibu-ibu ngabeten geus sakali ngabeten teu kaluar 3 kali ngabeten kaluar koneng deui tanyakan ke ibu-ibu sampai kang ngising-ngising ngalahir eta matak doraka ka indung dosa gede betul bu ulah sok nyeri hate indung betul Allahu Akbar ngalahirkeun salaki di kota WA can aya ngan boga pirasat rek barangkat lagi pemajikan keur gede beuteung aya pirasat pulang salaki mitoha mah jojong we nu awewe teh tah nyorongan terus noh kreutik deui ngeujeunkeun nah tereh keluar tah injum mabukna gomplok amat sugan tabuk orok horek buk lahir tamanya aduh makanan ngalahir di rumah sakit mah sok dicukur heula bisi pahili terus sajengeun keluar tah dik di tah brol keluar orok bersuara iya taju bujur mana hitut ngalempret tas ngalahir obat paling tarang make paparem bener bu laju salaki tengah puting datang kan itu anu awe mah teu nyahoan mun salaki si neng pulang baheula atuh neng cak salaki iya pulang ngalahir alhamdulillah sehat atuh sorong salamet alhamdulillah salaki pulang di kota capek sarebe nangkup digigir nu ngalahir sasimbut ka hulu-hulu ai bujur acak-acakan mitoha tengah peuting hudang nempon nu lahiran ai nu lahiran mah horeng aya perlu ka dapur mitoha mah teu nyaon mun eta si minantu nu lalaki teh pulang atuh cak mitohana teh nu awe astagfirullahaladzim no panas meureun eta dia bulu rontok kabeh barang itu ai paranakan ngararonjol kieu disurung-surung umit hayang dia mah paranakan dua-duana kala luar dia eta ge minantuna mah karasa neuk hudang bingung teu hudang salah hayu bae dirarasakeun ku manehna akhirna mitohana kolot baheula ieu nyaran seureus digarang kana seureus akhirnya ditaplokkeun atuh ngajoak
baheula ngalahir nyeri ibu-ibu. Ibunda Aminah, ibu daripada Rasulullah, begitu melahirkan siapa yang menemani? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah, pamajikan Fir'aun, wanita surga diturunkan ke Allah. Wa Maryam, ni Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, wanita suci diturunkan ke Allah. Dan nanti di alam surga Asia jeung Maryam bakal jadi istri-istri baginda Nabi besar Muhammad. Malaikat kumpul, bidadari kumpul, Rasulullah dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah, bukan di tempat yang pada umumnya kita keluar. Rasul dikeluarkan nah handapun bujal di luhuran palawangan, ayana di palih kiri. Begitu lahir mahtun tos dikhitan, muka halan matana tos nganggo sifat maktu asura, puserna tali ari-ari nanggeus rapi, nanggah ka langit tecerik Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata. Eta nu dibaca ku Kangjeng dikala dilahirkan, mana teu aya orok anu dilahirkeun jiga baginda Nabi besar Muhammad. Untung kacida urang jadi umatna, muji syukur ke Allah. Syukur ke Allah, ya Allah, ya mulu dan bunga amat etermos dijingjing lewat bae. Ieu ku bunga-bunga nu naeur cai, nu masak, nu nyiapkeun tempat, ulah khawatir kabeh ku Rasulullah disaksian. Amin. Urang kan hayang salamet di akhirat, bener ka? Lamun ngandelkeun ibadah urang ieu hayang ka surga, moal. Mawa salat ka Allah, hayang ka surga. Aya nu salat saminggu sakali Jumat doang. Aya nu salat satahun sakali salat Id doang, 2 kali jeung poe lebaran haji. Hayang ka surga, ngimpi. Betul? Nu sok salat nage anu salat 5 waktu can pugu bisa nganterkeun urang ka surga. Jadunya ho salat urang teh urang nya ngarep ngulon kos nu heueuh awak hate gentayangan. Pamuda salat ya tenak ieu bae. Sial kayak aing itu bogoh ngomong kiriman pulsa baik aing duit aing diinjung balik gentut cak dah modar dia poe eta keur salat modar sagala keur salat nyarekan ka bogoh salat nu eta bisa nganterkeun ka surga no coba ibu-ibu salat Allahu akbar paket. Wah datang berentam dap gantungan aing. Keur salat Allah geser ganti ku kurir. Kan gua mah paket bae ka budak-budak santri mesen paket di kobong. Poe paket datang manehna kiai nebusan tah. Kiai kena prank. Untung sabar kiai bari jeung aran aya di duitna. Ari eta urang salat kitu. Nundek nyalon lurah, nundek nyalon jaro. Bisa khusuk bae ge keureup ceuli anjing. Ulah ceuli anjing. Geus ngitung mah waduh RT eta tak kasih eta malulu. Suara aing di dinya ngan ge genep. Keur salat ngitungan sawara. Betul? Laju salat nu kos kitu nu bisa nganterkeun moal. Ibu-ibu tuh taros ibu-ibu. Dek asar nyaran coet dek nyamal honjeun geus dibeulem ka mana coet daradia. Ailian sambal metis atuh teuneun dia coet urutna nuarekan teu ampeuh kadae ka anak-anak salat Allahu akbar breh bae horeng coet mah injem si Ijah keur salat beungeut si Ijah ka tempo salat saha eta salat urang kos kitu laju ngandelkeun sedekah mana sedekah urang ngandelkeun jihad mana jihad urang ngandelkeun urang teh tahajud mana tahajud urang ngandelkeun urang duha mana duha urang ngandelkeun urang sabilillah mana untung urang teh umat Rasulullah tidak akan pernah mau masuk surga kalau satu saja umatnya ada yang tersisa di neraka sampai Rasulullah turun nyiaran umat nu gegeruan ya Muhammad
Muhammad ya Muhammad ya Muhammadah Muhammad cok Gusti Allah teh malaikat Jibril anu gegeruan ka ngaran Muhammad naon ta umat Muhammad aya keneh nu di neraka beres Gusti coba panggil Muhammad turun Nabi Muhammad turun ka anjeun nyingkap-nyingkapkeun batu di neraka nyiaran nu gegeruan ka anjeunna cok malaikat bulang mana ieu nya obrehan ku malaikat wih ya iya budak mana dia waas tengah taju ieu gegeruan ka Muhammad pan ieu umatna pancena moal anu ditinggalkeun di neraka bakal syafaatan kula ieu menta syafaat diangkat dengan izin Allah syafaat Rasulullah hiji-hiji acan dikobrehan di neraka umat Rasulullah tersesa kabeh bakal pindah ke surga ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami waghfir ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu baginda Nabi adalah kekasih yang kita harapkan syafaatnya likulli haulin minal ahwali muqtahami poe kiamat pakeu anu sakitu dahsyatna moal aya anu bisa salamet kurang tanpa syafaat Kangjeng Nabi Muhammad dina burdah teh sok dibaca kurang nya qasidah burdah sok dibaca kurang baharna bahar basit mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun 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 ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir ma madha si'al karami bisa deui nadana nu kieu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafa balligh si'al karami eta bahar basit boga santri teu susah santri mah senang selalu tanpa not balok tanpa do re mi fa sol la si du si mi mi do sol enten gitu pokoknya santri mah ceria atuh boga lagu eta bahar basit anu ge de laguna ya mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Allah Allah waghfir lana Allah Allah ya wasi'al kan senang hati ta senang tuh itu senang lah pokoknya menuka majlis ke tempat muludan lantaran Kangjeng Nabi disebut lagi Raudhatul Jannah majlis mulud, majlis ilmu, majlis zikir, taman sorga di mana jalan di sorga itu sedih itu cenah anu ngeluk behes nama itu sudah biasa saudara-saudara di pengajian mahes geus aneh
kadang-kadang mah tuh datang ke majlis nahareupeun kiai diugrek be suku ngajodoh henteu bae kabeungeut kiai asal mulai bae ngaji plek bae tungkul mending teu kerek mah kerek leuwih panari geus kolot mah kerek nya nyegrok atuh pan campur acah aja huntur eueuhan hebat cak kiai teh mantep ya gogodan. Wallahu alam bisawab. Hudang bari kitu teh. Dia supeun tajah ka jero. Ngeusan wae sak kudung aman. 2 jam sakedeul, acah ae setengah gelas mah. Beres ngaji ngobrol nungguan ngaliwat santri kan ada aki-aki nyekresin korek be korek nama aya ya sieunana ge gede sieunana bagus laju rokona jeneng kiai tah ngarokok wah wih beneran nyot ngus baseuh rokoknya atuh baseuh teh ngonyotna kempot-kempot teh terus dihasupna gambar lope horeng ompong tengahna geus biasa ngaji majlis mulut majlis zikir sorga amin ya robbal tuh bahar basit kurang sok dibaca aya di kieu anu kurang sok dilagukeun teh bahar basit laju laguna lagu ieu lagu bangun-bangun bawa wetan mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun eta sorban palid lagunanya bogana boga santri dipaling ku sinden urang Karawang emang sinden begitu maling bismillah dilegokkeun ku manehna bismillah ngawitan kumaha bismillah ngawitan kuring apana deden bener gejer anu bageus tah eta sinden goblok ge eta sindennya bismillah dirobah-robah kitu tah Allah kasenangan kecuali jelema-jelema anu di hatena aya kacintaan ka Allah jeung ka Rasul diuk di majlis taklim di majlis zikir di majlis mulud Rasulullah cak Syekh Busiri tadi dina barna dina qasidah burdah dibaca ke urang wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana nu tedek disapaatan nu penting maut nama wala ilaha illallah Muhammadur lamun maut mawala ilaha illallah dek cacah dek menak dek beunghar dek malarat nu penting umat Rasul maut nama tauhid andaikan ku keadilan Allah kudu ka neraka lantaran loba dosa tetep bakal diangkat ka sorga ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan muludan urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu jadi tiket pikeun meraih syafaat ti Kangjeng Rasul jeung mudah-mudahan panitiana nu hadirna jamaahna termasuk sim kuring kabarokahan ku berkah mulut urang dieu kabehan. Tahun payun insyaallah leuwih meriah, leuwih semangat jeung urang kabehan mudah-mudahan diberes selalu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Teruskan iring-iringan ngagungkeun Rasul, ngungkapkeun cinta. Ulah pernah ngadenge ka jelema anu Wahabi anu ngomong, "Buat apa itu seperti itu?" Tidak, ini adalah cara kami mencintai Rasulullah dengan tidak keluar daripada aturan agama. Mudah-mudahan nu disampaikan ku Haji Fudhali aya manfaatna jeung mudah-mudahan urang rengse muludan aya peningkatan ibadah jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur
mihunkeun pidoana sim kuring bade ngaos ka Cimanuk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh waridwan. Alhamdulillah baru saja kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Budoli. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan dapat kita aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah.